Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallim lisani wa biqadri bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amur ahlaka bis-shalat alayya wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun 'alal muslimati. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqal nabiyul karim wa ma ila dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kapangun para bapak anu parantos napakadi dina ieu tempat, hayu urang sami-sami niatan ku niat anu ikhlas kumpulna urang sadayana dina ieu tempat teh niatan sing karna Allah. Naon margina hadirin sadayana lamun urang migawe kana kahadian terus diniatan ku niat anu sae, insyaallah urang sadayana kenging kana rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala, menang kanyaahna Allah subhanahu wa ta'ala. Sakali deui pamudah-mudahan kumpulna urang sadayana dina ieu tempat teh masih janten wasilah kana nginggingkeun kana rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sabab upami urang tos kenging kanyaah Allah, rahmat Allah, hayang naon oge urang pasti ku Allah dibere. Tonggoroning menta teu menta oge insyaallah nya ari meunang pikaridho Allah. Tonggoroning kitu urang boga anak, ieu anak teh soleh bageur akur jeung urang nya. Urang teh mikaridho kana ka eta anak teh nyaah, eta anak tonggoroning ku menta teu mentana oge aya hawar-hawar boga kahayang pasti geus dibeureikeun. Da eta anak teh soleh kitu nya, bageur nurut kana jadi indung bapakna nya kitu. Cenah urang mah boga anak teu bageur oge da anak dibekeun wae teh harta mah ka anak. Ngan cek sapaling guru lamun urang boga harta dibikeun ka anak urang terus eta ku anak harta anu pamere ti urang teh dipake duraka ka Allah, dipake maksiat, mangka urang teh seolah-olah ngamodalan anak pikeun ngalaksanakeun duraka ka Allah ya. Mata sekuat mungkin nya kerahkeun tenaga urang, kerahkeun doa-doa urang sadayana anak-anak urang teh masih janten putra anu soleh kitu nya, taat ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala. Satosna kitu kerahkeun kitu nya tanaga urang teangan harta langsung geus urang boga harta pikeun ka anak urang, insyaallah engke harta urang dipake ibadah ku janten anak urang maka urang ge bakal kabagian. Tak sakali deui mumpulna urang dina ieu tempat teh masih jadi wasilah kitu nya, putra putri urang teh masih janten putra anu soleh, putri anu solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puja senarang syukur hayu urang sanggakeun ka Allah anu Maha Ghafur. Salawat beserta salamna pamudah-mudahan dicurah limpahkeun ka junjungan urang sadayana yakni Kanjeng Nabi Muhammad
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tehilap kepala keluargina, kepala sahabatna, tabi'in tabi'at, muslimin muslimat, tuhi kaulan sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Langsung baik ya. Neraskeun kana hanca anu ti payun parantos kamari nguningakeun dina paduna wudu, pasunatan wudu parantos. Kamari parantos nguningakeun dina masalah paduna wudu, pasunatan wudu. Tadi entos urang ngitu ngagaduhan abdas jane urang boga wudu, mangka kadituna mangka aya pembatalanana. Mata cek musonib paslun wayun kidu al-wudu'a tanya dina ieu pasal mama ajengan musonib anu namina nya Syekh Nawawi Tanhara. Syekh Nawawi teh urang Indonesia nyata ini di Tanhara Banten ngan pupusna teh di Mekah nya ieu gagah luar biasa. Syekh Nawawi teh nepi ka sapale riwayat anjeunna di kota Mekah teh ngahodaman kuno janten guruna Syekh Ahmad buka sahilap deui. Anjeunna ngahodaman teh kurang ngeusian cai, ngeusian bak kitu nya ku cai. Terus ngahurung-hurungkeun lampu eta terus unggal dinten kitu. Pas kali mangsa eta Syekh Nawawi teh kaburitan. Bak can kausian, lampu can kahurungkeun, bak terus mepet. Jeung Syekh Nawawi eta bak anu gede teh ditepak. Pinuh sakucai, jadi pinuh langsung. Nya ditepak kumpul. Lamun dia anu kitu laku teh. Sungai sararaat teh coba pangapakeun payah sabaraha gitu. Wah, pinuh langsung. Lampuna ditepak, hurung salampu kabeh. Di masjid lampuna hurung. Ya. Lampuna hurung. Pas hadirin sadayana eta nu jadi guruna arek ngalaksanakeun abdas, nya ari guruna mah kapenakeun pasti. Pas diamuan teh bau haseup caina teh. Wah, ieu mah pagawean Syekh Nawawi cenah pagawean kieu mah. Ditepak deui ku guruna saat sadaya sakat teh kabeh. Pareng caru pareng kabeh. Nya atuh Syekh Nawawi kaisinan cek eta guruna atuh cenah boga keahlian mah teu dipake kieu cenah kitu nya. Tah sakalian sareng mah nyata para wali mah sok ngalaksanakeun kitunya ngalaksanakeun pagawean anu teu hati nya. Tah eta ku gagah-gagahna Syekh Nawawi nyaeta linggihna atanapi lainna teh nyaeta di Indonesia. Mata di Indonesia mah gagah seueur para wali nya teh saeutikkeun sejarah mah orang Amerika, orang Yahudi erek ngahancurkeun Indonesia teh ada seueur. Anu sabab seueur para ulama, seueur para wali di Indonesia. Da ieu Syekh Nawawi dina ieu pasal saur mantena rek nguningakeun kitu anu matak ngabatalkeun kana wudu. Aya sabaraha hiji cenah anu matak ngabatalkeun kana wudu teh kitu nya saur mama ajengan musonib ma kharaja minas sabilaini. Nomor kahijina anu matak ngabatalkeun kana wudu teh nyaeta aya perkara atanapi benda anu kaluar tina salah sahijina palawangan dua. Rek palawangan payun atanapi anu pangkarna nya. Nah eta batak nimpulkeun kana batalna wudu. Eta mah anu kaluarna mah rek nu biasa kaluar batu atanapi keusik naon bae perkarana anu kaluar tina palawangan dua payun atanapi pengker mangka eta nimbulkeun kana batalna wudu. Nu kaluarna mah rek najis atanapi suci nya eta sami matak nimbulkeun kana batalna wudu. Tanya eta hiji tah anu matak nimbulkeun kana wudu. Ngan syarat awas, ngan syarat batal teh wudu lamun hiji aya nu kaluar tina salah sahiji palawangan ka eta jalti eta jalma teh syaratna jalmana lamun hirup. Berarti kumaha lamun mapuna lamun aya maot nya langsung
dibakar, diabdasan, dibuntel. Hari pas tos dibuntel dina tepankeun, dituna dipayun ari cek imam naon cenah teh asa bau. Dijapaan teh main teh geuning. Kumaha eta na abuka di atanapi di wudhuan dia tahu kumaha? Cek musannif terkedah di wudhuan deui upami bijilna eta dina palawangan puasa teu acan dinetepankeun itu langsung buang bersihan terkedah langsung buntelik terkedah diabdasan langsung netepankeun upami bijilna tos ngalaksanakeun ditetepkeun tos ngalaksanakeun netepan kurang eta mayit mangka eta mah teu kudu diberesihan deui kubur jeung tai-taina cenah lah tanggal nya. Nah, jadi syarat nu kahiji batal soteh jalma kaluar tina salah siji palawangan mah lamun jalmana hirup. Hiji. Nu kadua, syarat nu kadua lamun aya anu kaluar ti hiji jalma rek palawangan payuna atanapi pengkena syaratna jalmana kudu yakin lalaki awewena. Nah, lamun aya jalma teu yakin awe jeung lalakina yakni banci. Pancena cek sakali cek batur gitunya cek pernah ningali cenah banci mah gagaduhan teh aya dua. Gagaduhan pamaget aya nu istri ge aya. Ari banci asli mah ari di urang mah sok aya nu liwat-liwat tuai-liwai eta mah teuing turak tiru pamana. Sok aya geuning tukang hias tuai-liwai eta mah bohong. Lamun ditinggali gagaduhan aya dua berarti asli eta bancina. Lamun eueuh berarti bohong eta jelema. Itu biasa eta mah yang niru-niru. Tah nu asli mah gagaduhan teh dua. Tah eta mah tafsir. Lamun anu kaluar itu tina palawangan payuna teh cai ciki paling bareng kaluarna dina dakarna bijil tina pargina bijil mangka eta batal. Kumaha cenah lamun kaluarna teh tina salah sahijina aya nu tina dakarna hungkul tina bobogan lalakina hungkul ari tina pargina mah teu eta mah teu nimbulkeun batal. Sabab dikaya-kayakeun teu puguh bijilna teh tina panam tina jaidana atawa ti mana nya tina aslina atawa tina panampahna eta mah dihukumanna teh sami saperti kaluar ciki tina pangamuk atawa tina cepil teu nimbulkeun kana batal nya. Jadi syarat nu kadua lamun anu kaluar tina salah sahiji palawangan dua teh kudu yakin istri jeung pamagetna. Lamun banci mah tafsir lamun kaluarna bareng tina dakarna bijil tina parjina bijil mata nimbulkeun batal lamun tina salah sahijina mah teu nimbulkeun kana batal nya. Meureunana kudu obeh meureunana hiji eta bisa nimbulkeun kana batal. Jadi kesimpulanna sakurna naon bae perkarana anu kaluar tina palawangan dua rek najis rek suci rek nu biasa rek nu teu biasa eta bisa nimbulkeun kana batal. Nanti teraskan ke musonib goyol mani terkecuali cai mani nya cai mani mah teu bisa nimbulkeun kana batal. Contohna kieu langsung abdas langsung melaksanakeun abdas maksudna teh langsung netepan maghrib langsung netepan maghrib saeutosna netepan maghrib langsung wiridan saeutosna wiridan teh meureun teuing tos milu ngecrik ting kumaha capek nepi ka Allah teh tunu Mang Junet jatuh cenah saranekeun nya awakna teh kana tihang atanapi kana dinding bari pancep bari eta Mang Junet teh kuru henteu montok henteu gitu henteu pas mang eta teh montok henteu beujeuhna gitu sare weh bari sarena teh cari pancep gieu nya teu mut-mutan pancep dina jero ngimpina teh meunang ngimpi ngababari kucing eta Mang Junet kucing dibabari ari geus beunang teh teh menang dicolok. Dicolok teh lain ku curugna ku gagaduhanna dina ngimpina da moal mungkin ari nyata aya meunang ngimpi. Ngimpi mungkin teh ulah dibayangkeun. Ngimpi pas kitu teh santosna dicolok meunang kaluar cai manina dina gagaduhanna. Ari kaluarna mah teu ngimpi nyaan. Pas urang teh naon cek Mang Junet teh meunang baseuh ieu teh. Tah eta kaluar cai mani itu teu nimbulkeun kana batalna wudu ngan
wajib adu nya teu matak nimbulkeun kana batal wudu ngan wajib adu. Tah eta kitu hiji tah nu matak nimbulkeun kana batal wudu. Nu kaduana anu matak nimbulkeun kana wudu teh wa masuku buli adamiji nya eta cek bahasa Jawana gepop, cek bahasa urang nama nyabak kubulan yakni liang payung nya. Tah nu kaduana nu matak ngabatalkeun kana wudu teh nyaeta nyabak parji. Ari parji teh kitu nya parji anak Adam, arenya parji jelema berarti. Tah ari parji teh pangkatna jenis ima liang hareup wa ima liang tukang. Seperti urang tos ngalaksanakeun wudu nyabak bobogaan urang, lalaki mah dakar urang, atanapi parji. Rek nu urang nyabak nama atau nu batur keur sare aten-atenan gawak urang dicabak batal. Itu eta rek nu urang rek nu batur nyabak nama rek ngahaja rek teu dihaja eta bisa nimbulkeun kana batal. Oh cenah da urang mah nyabakna ge nu budak leutik lain nu kolot. Sami pokona mah rek nu kolot rek nu budak dicabak ku urang gagaduhana eta bisa nimbulkeun kana batalna nya. Tah atanapi kurang nyabak gagaduhan anak Adam teh ieu mah geus misah tina awakna. Contohna kumaha? Sok sanajan hadirin sadayang sok sanajan eta bobogaan jelema teh geus ting kumaha riwayat eta mah pokona misah tina awakna geus ngagorer we dicabak we ku urang eta bisa nimbulkeun kana batal. Sok sanajan asal eta rupa bobogaan teh jelas kene yakin ieu mah bobogaan jelema bentukna ieu eta bisa nimbulkeun kana batal. Nu lalaki atanapi nu awe kitu surah nama sami nya eta bisa nimbulkeun kana batal. Sok sanajan eta bobogaan teh geus murag tina awakna yakni papisah asal jelas ye ieu teh bobogaan lalaki bobogaan awe. Jadi can lila meureun muragna teh kitu tah jelas kene. Ari teu apal mah teu naon ieu dua teh. Wa masuku beli adami Allah qati duburihi atanapi nyabak kitu anu bisa nimbulkeun kana batal teh kana batal wudu teh nyaeta nyabak liang tukang. Kelor salawekna itu ari bujurna mah henteu ieu mah dicabak kelor salawekna. Ari kelor salawe teh cenah lamun nago sok muka lamun ngantung sok ngarapet deui eta disebut teh kelor salawe. Tah pokona eta we lah anu ngariputna dicabak ku leungeun urang mangka eta bisa nimbulkeun kana batal nya kitu. Tah ngan batal sote hadirin sadayana kitu nya bibat nil kapi bila hailin gitu. Kumaha lamun nyabakna teh nyaeta ku dampaleungeun. Kumaha nyerikeun dampaleungeun nyaeta ceuk guru lamun nyerikeun disebutkeun dampaleungeun teh bila mana eta leungeun dua diamprokeun terus teu katingali tah eta disebutkeun dampaleungeun. Nya diieukeun panginten tah digitukeun. Tah ieu nu teu katingali teh disebutkeun dampaleungeun. Ari ieu mah gigir-gigirna berarti lain. Ulah anu katutupan ieu cabakna lamun ku gigirna ku tungtung ieu tah biasa beunanya tah da kieu nya kitu. Tah kitu dicabak sote saterasna mah bari teu nganggo hahalang. Kumaha ceuk lamun nyabakna teh ngangge hahalang yari ngangge lama kitu tadi gitukeun meureun nyabak dakar atanapi kumaha kitu eta mah teu nimbulkeun kana batal sabab dihalangan. Ieu mah anu nimbulkeun kana batal teh nyabak liang payun itu atanapi faktor itu bari teu aya halang bari nyabakna ku dampaleungeun eta bisa nimbulkeun kana batalna wudu. Dua teh nya nu bisa ngabatalkeun kana wudu. Nu saterasna walamsu basyaratin ajnabiyati ma'al kibari. Nu saterusna lajengna anu matak ngabatalkeun kana wudu teh kitu nya. Wudu teh paantarna kulit lalaki jeung awewe. Bari anteu aya sifat mahram.
jane merenang dengan tah itu paantel nama eta mah rek kana awakna rek kana leungeunna asal paantel kulitna eta bisa nimbulkeun kana batal ngalaksanakeun wudu ari geus ngalaksanakeun wudu teh penyabak awewe itu anu lain sifat mahram lain indung lain lanceuk deungeun tah eta bisa nimbulkeun kana batal sok sanajan eta anu dicabak ku urang awewe na teh geus maot eta sami batal pikeun kanu nyabakna deh gitunya awas nu ulah dicabak geus diwuduan tanggal cenah ngawuduan deui peresena cenah henteu ari amaitna mah henteu batal ngan anu batal mah anu nyabakna nya ngan hadirin sadayana ukuran paantelna kulit lalaki jeung awewe teh di mana-mana eta awewe geus nepi kana sifat anu dipikahayang nya urang ningali awewe lu ya awewe teh cek urang cek mengilmi di bogoh ieu berarti ieu geus rada heran tah lamun paantel kulit jeung eta awewe mangka batal oh cenah ari jeung nini urang pan teu bogoh ka nini oh cek urang teu bogoh sia teh ai cek aki-aki mah bogoheun gitu cek urang teu bogoheun ai nini ka urang mah bogoheun nya tah ieu mah sifatna budak leutik lamun budak leutik geus nepi kana sifat anu dipikahayang yakni dipika bogoh ku jalma mangka eta lamun paantel kulitna jeung urang mangka eta bisa nimbulkeun kana batal wudu ngan patokan umurna kumaha da urang teh apa lamun ningali kana patokan umur awewe jeung lalaki anu pas nepi kana batasna nu dipikahayang teh cek ulama beda-beda hiji saur Syekh Ahmad budak awewe jeung lalaki anu can aya pikahayangan teh umur 4 tahun can dipikahayang teh umur 4 tahun berarti 5 tahun geus da lamun 5 tahun kaluhur berarti batal lamun 4 tahun ka anak mah lamun paadat kulit jeung eta awewe teh teu batal lamun oleh 4 tahun kaluhur aya meureun 4 tahun setengah atau 5 tahun eta bisa nimbulkeun kana batal menurutkeun Syekh Ahmad nya menurutkeun Syekh Ahmad bila mana umurna geus nepi kana 4 tahun mah can dipikahayang lamun leuwih tina 4 tahun berarti lamun adat jeung urang teh bisa batal kadua kitu nya saur Syekh Yusuf guruna Syekh Nawawi mah kieu nya itu budak anu batas anu dipikahayang teh nyaeta bila mana umurna geus 7 tahun nya eta geus 7 tahun kanya saur Syekh Ahmad mah bila mana eta budak geus nepi kana 7 tahun berarti 7 tahun ka anak mah teu bisa nimbulkeun kana batal wudu ari 7 tahun kaluhur mah bisa nimbulkeun kana batalna wudu lamun paantel jeung lalaki anu lain mahram nya nah eta 7 tahun tah berarti nah, jadi kesimpulanna itu anu matak ngabatalkeun urang nyapa ka awewe teh bila mana umurna lamun 5 tahun kahandap mah eta ittifaq ulama anteu matak ngabatalkeun kana wudu tah nya ngan lamun budak umurna 3 tahun mah cek sakaul batal cek sakaul deui mah teu batal jadi meureun anu ieu mah nu pasna mah 7 tahun kaluhur nya 7 tahun kaluhur berarti lamun paantel jeung eta budak mangka batal nya batal urang nya batal urang sebagian ya ayeuna mah geuninganan itu 6 tahun teh sarerang gitu budak ayeuna mah nah pokona mah eta we patokan lamun eta budak cek urang disawang ku urang budak teh ieu geus dipikirna kitu geus pantes bobogohan lah di jalan mah geus daek ieu geus hayang ka eta budak mangka eta lempaan teh bas bisa nimbulkeun kana batalna wudu nya tah nu saterasna hadirin sadayana anu bisa nimbulkeun kana batal wudu teh nyaeta wajawalul akli la nauma qaidin mumakidin mak adatahu
kusabab hilang akal. Bari kusabab hilang akal nate itunya pokoknya masakur-sakur jelema anu hilang akal bisa nimbulkeun kana batalna wudu sapertikeun sare nya hilang akal. Nah diterus ketemu musannif la nauma qaidin terkecuali jalma anu sarena teh netepkeun awakna ya netepkeun bujurna kana tempat pangdiukanana sapertikeun tadi contohna mah diuk Mang Junaid ngimpi teh diukna bari panceg ngan syaratna hiji eta anu diuk teh ulah diukna dina congang beula mah panggeuningan tajuk teh ku talupu lamun diuk dina lauk kitu masuk sanajan panceg ada melokos beureun bijil ka handap batal we nya ari dua tanya ulah awakna genu teuing kusabab kaganjel liang bujurna teh ku daging atawa banget kuruna ulah eta ge sanajan panceg beureumna we tuh sok sanajan panceg diukna terus sare ngan banget kuruna eta keukeuh batal wudu sabab liangna kaganjel ku tulangna nya ku tulangna nu meujeuhna awak anu meujeuhna bari panceg saeta teu bisa nimbulkeun kana batalna wudu lamun ilang akalna teh ku sabab beureum bari beureumna pancegnya naon sababna sabab hadirin sadayana ceuk Kangjeng Nabi ari panon teh nyaeta kitunya panyancangna koncina yang tai lah teu bahasa kasar panon nutup yang tai muka panon muka yang tai nutup gitu. Nah hadirin sadayana anu mata ngabatalkeun kana wudu. Jadi kesimpulanana batal wudu teh hiji kitunya kaluar tina palawangan dua naon bae rupana kumaha bae rupana rek nu biasa nu teu biasa. Kadua kitunya pak liang kitunya gagaduhan pamaget atanapi liang luhurna nu katiluna kitunya paantana kulit awewe jeung lalaki anu lain mahram. Terus nu saterasna mah nyaeta ilang akal ngan teu batal kusabab ilang akal kusabab sare anu sarena netepkeun awakna kana tempatna awakna nu sedang salin deui nu saterasna hadirin sadayana kamari kakarek hiji syaratna urang syarat sahna urang ngalaksanakeun salat teh nyaeta urang kudu boga wudu parantos tanggung ningakeun dina masalah abad. Nu ayeuna nu saterasna paslun wa min suruti sholati at-thaharatu minal hadasil akbar nya at-thaharatu utawi susuci min hadasi saking hadas al-akbar kang gede. Tah nu saterasna mah syaratna sah salat teh nyaeta bersih tina hadas gede jeung leutik. Kumaha lamun urang boga hadas gede kumaha lamun urang boga hadas gede mangka wa huwa al-qusdu urang teh kudu ngalaksanakeun adus lamun urang hayang leungit dina masalah hadas gede. Naon cenah ari anu disebut ke anu ngaran adus? Ari ngaran adus itunya aya dua, hiji nurut cek lugot, kadua ngaran adus cek istilah. Kumaha ari ngaran adus cek istilah nyaeta kadar-kadar ngocorkeun cai nya. Kumaha we eta mah rek ngocorkeun tina ember kana teko, tina teko kana cai, tina teko kana gelas eta namina adus menurutkeun lugot. Ngan kitu ngaran adus cek lugot nah teu bisa dipake hukum sabab eta mah makna kitunya terlalu atanapi global teuing umum teuing nya daripada ngaran adus cek istilah. Kumaha ari ngaran adus cek istilah nyaeta ari ngaran adus cek istilah mah ngucurkeun cai kana sakabeh badan urang bari nganggo niat anu ditangtukeun bahasana nawaitu rob al hadasil akbari anjamil badani fardhu lillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar kecebrus nya urang ngalaksanakeun adus ta eta ngaran adus. Ceuk musannif hadirin sadayana naon atuh perkara anu nimbulkeun kana ngalaksanakeun adus waladi yujibuhu satu asya'a itunya ari perkara anu matak nimbulkeun kana wajibna adus ceuk dina ieu kitab aya 5 bagian
nya ngan sim kuring ningali dina kitab bajuri mah aya genep hiji nutilu anu genep dibagi dua nutilu eta mah mustarok yakni babarengan an lalaki jeung awewe nutilu deui mah eta dipigawena teh ku awewe kumpul nya jadi genep jadi genep tah mana cenah anu genep teh nu kahiji anu babarengan ye jeung lalaki jeung awewe nyaeta urujul mani nyaeta kaluar cai mani nya kaluar cai mani kaluar cai nama eta kaluar cai mani nama eta mah rek loba atawa saeutik nya yaitu rupa nama eta mah rupa rek cai mani nu biasa akan nabi rupa ekos geuting asal kaluarna mangini asal kaluarna mancret nya bari karasana genaheun itu terus lamun di amuan baseuna kitu nya lamun di amuan baseuna cenah eta teh bau adonan kue lamun di amuan garingna kos enok bobodasna eta beuleuk ulama beuleuk di amuan heula itu sampai dituliskeun dina kitab teh meureun dipraktekkeun heula eta naon eta nyaahkeun ka urang mah tinggal genahna nya tinggal genahna urang tinggal ulama mah lamun sameh ngaran kitab teh meureun praktekkeun heula yeuna karek bener tuliskeun urang mah genahna mata kacida teu benerna jelema anu teu ieu mahabbah ka para ulama nya ka para wali urang mah genahna tah asal di amuan itu bari kaluarna macret bari genaheun eta hadirin sadayana bisa nimbulkeun kana batal kana wajib adusnya sok sanajan kitu hadirin sadayana kaluarna teh lain ku sabab jima atanapi lain kumaha sapertikeun meureunana digelang gitu lain ku jima eta kumaha we digelang atanapi kumaha rek eta mah digelang mah rek aya sahwatan atanapi rek teu aya asal kaluar bari sifatana kos tadi eta dihukuman cimani eta bisa nimbulkeun kana wajibna teh digelang itu sok sanajan rek keur beureum rek keur kumaha oge asal kaluarna sifatan kos tadi eta bisa nimbulkeun kana wajibna atanapi kaluar nama cenah ti jalan anu teu biasa aya ning ieu jelema teh dakana teh uliangan di majelema teh beda ti batur ngan tina tarang bagana aya liang kaluar cimanina teh tidinya tina tarang baga anu aya liang teh eta sami nimbulkeun kana wajibna harusnya dan sakitu disimadi kirang sareng langkung ngapunten anu disuwunkeun ya mobil aya jarisan si mabdi nya meureun hati-hati si mabdi gedak jalmi bila aya melepat akur jeung agama mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngampuraken si mabdi upami aya leres nama eta mah salah taufik Allah Subhanahu wa taala sakitu si mabdi kirang sareng nuhun syukur wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi